Bismillah, alhamdulillah, wa salli wa sallimu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maknane Allah wa rasuluhu a'lam. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-ni'mah sitatu asya'a: al-Islam wal Quran wa Muhammadur Rasulullah wal afiyah was satru wal ghina anin nas. Al-hadis manane wallahu a'lam wa rasul bihaqiqatil murad wa bihaqiqatil ma'na. Wa qala mu'allim rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana bi futuhal arifin wa bi futuhil awliya'i wa syuhada'i wa salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berkah inayah sareng iradahna Allah dina ieu kasempatan urang sadayana tiasa bermuajahah silaturahmi deui dina raraga tolak ilmu. Mugia sabab urang hadir kana ieu patempatan dina saena masing jadi saksi ingin dina poe kiamat atuh calikna urang dina ieu tempat, muga-muga sing jadi sabab kana hasil ilmu nu manfaat kanggo bekal urang hirup ayeuna di alam dunia sampeureuh jaga di akhirat. Oke, muga-muga ku berkahna ieu riungan sagala hajat urang dikabul ku Allah Rabbul Alamin. Atuh musibah nu ditibakeun ku Allah ka diri urang masing-masing muga-muga sing dijadikeun kifarat kana dosa. Oke, di mana-mana urang sadayana titis tulis bagja diri ajal mapak umur maut disebatna muga-muga sing ditinan dina maut husnul khotimah, yani maut nyanak iman sinareng Islam amin ya rabbal alamin. Para bapak nu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin, alhamdulillah dina ieu kasempatan abdi tiasa silaturahmi deui. Mugia sing jadi sabab kana mungkeun pageuh jeung kadeudeuk kepada urang salaku jalma hirup ayeuna di alam dunia. Oke, muga-muga hadirna urang sararea kana ieu tempat teh sing kasupkeun golongan syakirin, golongan jalma nu bersyukur kana nikmat ya Allah Rabbul Alamin. Sabab loba kabina-bina nikmat Allah nu Allah dibikeun ka urang. Jeung urang geus pada uning sadayana di mana urang bersyukur karena nikmat Allah tinangtuna oge Allah bakal nambahan kana eta kanikmatan. Pidawuh Allah tadi dina Al-Qur'an, wa idz ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun seuk anjeun bersyukur karena nikmat kami cek Allah, maka kami rek nambahan kana eta kanikmatan. Tapi sabalikna lamun seuk anjeun ukur nikmat poho kana hiji nikmat nu geus dibikeun ku Allah ka urang, intina teu dipake sakumaha kahayang nu merekna. Syukur teh pan kitu, hiji perkara nu dibikeun ku batur ka urang bari urang teh ngagunakeun sesuai jeung nu hayangeun nu merekna. Ari kubur mah sabalikna, ditarimana mah ditarima ngan teu dipergunakeun eta kanikmatan teh sesuai jeung nu merekna, sesuai jeung kahayang nu merekna. Ku Allah dibere panon jeung paningalina, Allah nitah ka urang sabada ayeuna urang boga panon dibere jeung paningalina teh pake kana migawe kahadean. Edar pan urang salah dipake teh dipake migawe kana perkara nu teu patil aya manfaat. Malah mah nya urang ngaku dirina masing-masing mah dina jero hatena masing-masing yen panon nu ku urang
ayeuna dibogaan titipan ti Allah jeung paningalina loba keneh dipake kufur nikmat tinimbang dipake syukur nikmat. Tah ayeuna penting ieu urang ngariung dina ieu patempatan ieu teh tanda ning syukur urang ka Allah Rabbul Alamin boga suku bisa ngalengkah, boga leungeun bisa nyabak, boga panon jeung paningalina, boga ceuli jeung pangdengena, boga irung jeung pangangseuna, boga letah jeung rasana bisa ngarasakeun mana nu amis mana nu pait. Tah penting ieu urang hadir ka pangajian teh saolah-olahna urang syukur kana nikmat Allah tina anggahota badan urang dibere kacageran ku Allah Rabbul Alamin. Sabab teu saeutik daninganan lamun rek nalungtik urang kana kahirupan jelema bogeun panon tapi teu ningali leungit pantah nikmatna. Panonna mah aya sarua jeung urang mah bisa ningali manehna mah henteu. Sukuna mah aya cara urang ngan teu bisa lempang. Leungeunna mah ayaan ngan teu bisa gerak. Ceulina mah ayaan ngan teu pati ngadenge. Lain teu pati teu ngadenge. Itu pati mah ceulina ayaan pangdengena ayaan ngan teu pati ngadenge. Model batur mah usum ngaji. Geus nyahoeun da teu kudu dibejaanina sampai keur ngaji teu kudu. Dan geus di jadwal seolah-olah geus aya waktuna setiap malam Kamis hadir ke pengajian khusus kanu araya bari sase bari daek bari cager deh ya kade ulah nyalahkeun ngagero deh. Kemudian misalkan di kampung ieu setiap saminggu sakali hantem we di goroan bapak-bapak mangga ayeuna waktosna minggunan tong disalahkeun tah ayo teh ngagoroan gadeng tong disalahkeun. Alhamdulillah masih kena anu ngingetan ge pan jelema mah sifatna poho cenah. Al insan mahalul khata wa nisyan tempatna salah jeung tempatna poho. Minggu kamari mingguan bisi penting ayeuna poho kana mingguan nya dibejaan deui hadir ngaji. Naon sih pangna diajak itu tujuanana khususna para kasepuhan di dieu ngajak urang hadir kana pengajian tadi diantarana supaya jelema teh ingat yen manehanana diberi kanikmatan ku Allah kudu disyukuran. Diantarana syukuran teh urang hadir ngaji. Beh dituna di mana urang boga dosa insyaallah bakal kakiparatan ku ladang urang ngaji. Ganjaranana gede ka bina-bina ini ti imah ka pengajian. Tong jauh misalkan ti imah ka masjid teh 10 lengkah, hitung we hiji lengkahna teh 100 kahadean. Secara sengaja urang nyieun kahadean 100 rupa susah ka bina-bina. Hari kitu mah hadir ka pangajian mangkat di bumi niat lillahi ta'ala karena Allah maksudna. Ya karena Allah di dinya teh rupa-rupa aya karena Allah kapaksa. Maksudna karena Allah kapaksa teh kieu da jelema diawali tina kapaksa heula sararea ge. Ayeuna urang salat ayeuna teh sabada baheula hantem ku kolot urang dipaksa titah salat. Beh dituna ku guruna dititah salat. Ku babaturana dititah salat. Dalam mun teu dipaksa heula mah jelema moal biasa. Jadi moal bakal timbul biasa lamun teu kapaksa awalna, kapaksa we heula. Jadi ulah nyebutkeun ibadah teh mung nya teh urang mah cenah. Arek cara batur teh. Naon sabab sieun kaasup ria. Besok aya bahasa rianya, bahasa ria bergelut di masyarakat. Kunaon deui teh mingguan, da kata ria. Kunaon teh berjamaah mung yang disebut ria. Padahal lamun yang dibaca itu ninggalikan salah sawius pangendika ulama saha jelema nu ninggalkeun ibadah karena sieun ria bahwa ria eta jelema teh keur aya dina kaayaan ria. Lamun jelema ninggalkeun ibadah karena sieun ria eta ge ria sarua gitu. Jadi urang usum ibadah mah ketika berjamaah mangkat berjamaah ku batur disebut ria ge mangkat we. Da hate jelema mah teu aya nu bisa ngukur teuing bener ikhlas teuing bener karena naon-naon gitu apal ulah monis we ka jelema mah kade batur sedekah ditemung-temung belaan ku HP ayeuna mah di video mah tong monis ka eta jelema ria sabab can nyaho hatena eta jelema da jelema kudu bisa ngukur kana jerona hate jelema gitu angin ka dirina jeung maha suci anu bisa ngukur hatena jelema. Tak penting ieu urang hadir ka pangajian seolah-olah syukuran kana nikmat Allah nu geus dibikeun ku Allah khususna awak dibere kacageran
tong boroning perkara badak dibere rieuh teu lieur sia teh teh cacak dibere rieuh komo mun dibere penyakit cara batur teu bisa lempang dibere penyakit cara batur teu bisa ningali ya Allah mana teuing urang kasiksa hirup tamatakan di antarana sehat ieu teh nikmat numpang badagna ti Allah Rabbul Alamin nu dibikeun ka urang malah mah ningaran cek Sayyidina Ali karamallahu wajhah dina kitab Nasaihul Ibad bab sudasi Sayyidina Ali nguningakeun nu dicarioskeun ku Imam Nawawi dina eta kitab malah cek sebagian mah eta teh cariosanana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidauhna an nikma ay a'damuha ari pirang-pirang nikmat ay a'damuha tegasna mah numpang gede-gedena nikmat sitatu asya'a aya genep rupi mana nu genep teh al-Islam nu kahiji Islam ta eta Islam teh nikmat numpang badagna untung kabina-bina penting ieu urang aya dina posisi Islam agama urang agama Islam alhamdulillah nu maha suci ngalungsurkeun urang dilahirkeun urang di lingkungan Islam ibu urang Islam aki urang Islam nini urang Islam dan beda sing inget teh urang dilahirkeun di lingkungan Islam berarti Islam urang turunan di mana Islam urang turunan urang kudu itikurih neangan carana kumaha supaya Islam urang sampurna sabab lamun urang ngagugu kana turunan moal bener ibarat ayeuna jelema beunghar kolotna anakna belum tentu beunghar da teu saeutik anakna malarat gitu kolotna beunghar oge memang aya paribahasa di mana kolotna beunghar anak jadi raja di mana kolotna miskin di mana anakna kaya kolotna jadi babu bujang memang aya paribahasa seperti itu tetapi lamun rek ditalungtik mah tong boro perkara akhirat Islam kan termasuk ayeuna kategori perkara akhirat cacak ning perkara dunia perkara dunia ayeuna kolotna beunghar belum tentu anakna beunghar makana urang kudu itikurih we ayeuna tah eta Islam teh hiji kanikmatan ti Allah nu kacida badagna jang urang kusabab sakitu atuh urang wajar jeung munasabah kudu nalungtik naon ari Islam heulaanan tong wakaf perkara anu panjang kadituna rukun Islam syarat sah Islam nepi ka naon wae perkara nu matak ngajadikeun sampurna eta kaislaman urang hardina we ku urang kudu ditalungtik bisi kaliru ngahartikeun Islam sarua jeung ngahartikeun kafir Islam naon hartosna cobi arti harfiahna Islam teh pasrah lamun cek ukuran syariat ulama nama Islam teh al-Islam wa taslim al-inqiyad li awamirillah Islam teh pasrah sumerah diri ka Allah Rabbul Alamin bari nurut kana naon rupa nu diparentahkeunana Islam disebutna jadi lamun ceuk aya hiji jelema ngaku Islam tapi teu pasrah sumerah diri ka Allah Rabbul Alamin beh dituna teu nurut kana naon rupa nu diparentahkeun ku Allah usum salat di mana ting kudu daek usum ngaji di mana ting kudu daek init zakat tara dikaluarkeun puasa teu dilaksanakeun ibadah haji teu mangkat sanajan geus mampu jang mangkatna tah jelema nu kitu hampura sok sanajan nyicingan dina kaislaman tapi manehanana teu nurut kana perintah Allah lempeng nama eta jelema kategori jalma kafir auzubillahi min tak urang hayang naluntik Islam teh nepi ka Islam urang sampurna harti harfiahna heula we supaya urang ulah kaliru ka dituna memahami tentang Islam Islam teh tadi hartina pasrah sumerah diri ka Allah Rabbul Alamin bari nurut kana naon rupa nu diparentahkeunana ninggalkeun kana sagala perkara nu dicarekna nu diparentahkeun ku Allah nu tadi diantarana salat nu 5 waktu tah kade ulah ditinggalkeun mampu berjamaah sok berjamaah teu mampu sorangan da hari berjamaah mah hukumna sunat muakkad sunat anu deukeut kana wajib gitu ngan lamun sekurang hayang fadilah badak sok berjamaah ulah nepi ka ngahartikeun aya eta ge sebagian ulama nu ngategorikeun yen salat berjamaah teh wajib hukumna cenah salat berjamaah teh tapi sebagian ulama deui nyaritakeun sunat muakkad hukumna jadi sunat nu mendekati kana wajib gitu eta marek nu mana we urangan lamun urang hayang boga pahala badak sok salat teh tong diimah di masjid berjamaah
arek di imah teu naon salat ngan lamun deukeut ka masjid mah wayahna salatna teu sampurna puguh ge ka masjid kari ngalengka 1 meter 2 meter kari berangkat ka masjid aider salatna teh di imah wayahna la salata li jaril masjid illa fil masjid kaasup salat teu sampurna lamun seuk salatna teh natanga ka masjid salatna di imah jadi kudu ka masjid we teh mah lamun deukeut ka masjid ngan ukuran deukeut ceuk ulama teh kaditu 40 kaditu 40 kaditu 40 kaditu 40 gitu kulon wetan kaler kidul teh 40 imah di dia kira-kira nyebut deukeut teh paling 2 meter dah jauh cenah padahal di imah urang ka masjid teh paling 5 imah kalanganan tah ieu nama nyebut deukeut di dinya teh berarti 40 kaditu 40 suhun kaditu 40 suhun kaler wetan kulon kidul teh 40 suhun urang berat sigana ka dinya kan mudah-mudahan salat urang sok sanajan bari di tempat nu sanes salian ti masjid nu dijieun ku warga nu aya di kampung nya sing ditarima ku Allah Rabbul Alamin. Ya kalau lobana pan urang teh daripada di masjid nya lobana mah di imah. Lamun jang awewe mah mendingan di imah daripada ka masjid. Sabab bisa timbul fitnah. Komo awewe na rada herang mah an riweuh. Kayak loba barudak tong barudak da kolot oge sarua ninggalin nu herang rada bolodog pan nyanyang istri mah di bumi jang pameget di masjid saumpamina eta urang ka masjidna teh hiji dibarengan ku cager 2 dibarengan ku aya di imah di tempat urang nu deukeut ka masjid nu katiluna daek deui dari kitu mah jelema sanajan bari cager aya di imah harimu nyarek bisa init kumaha daek ku daekna ngan pedah gering boroning init ka masjid imah ge digugulung batur cager nama daek nama ngan eueuh di imah liar atuh moal bisa nyarek kumaha. Oh berarti keukeuh we kabeh ge kudu syarat teh eta tilu cager aya di imah daek gitu. Jadi kade urang ulah salah sasaran model si apa misalkan setiap minggu ngajak di dieu teh tah ngajak tafsiran nanti ka tilu jelema eta aya di imah cager bari daek ari kira-kira mung mah aya di imah bari cager gentong. Jadi bisi ngahartikeun eta tilu perkara tadi teh ngajak teh teu sesuai tilu perkara tadi gitu. Sabab pernah ka abdi nyalira ngalaman nepikeun didogdag di masjid ku asbabna salah ngajak teu dibejakeun tilu rupa tadi. Ceuk abdi mangga ka jamaah ayeuna mah ku sabab bitus di lokasi kapungkur nuju awal nikah. Urang sami-sami ningkatkeun dina kebersamaan orang di kampung lah intina mah supaya katingali meriahna supaya katingali siarna agama di eta kampung usum berjamaah usum mingonan usum jumatan kudu da eta teh kewajiban urang da teu unggal waktu urang ngalaksanakeun sapertos kitu teh aya peletak teh anjeunna nu teu satuju kana obrolan Nabi akhirna cek manehna teu sakur jelema cager cenah ustad gitu padahal geus amek ti tadina meureunnan cek abi atuh matak dengekeun perlu dihartikeun ucapan ngajak tadi teh hiji ka jelema nu cager 2 ka jelema nu aya di imah ka 3 ka jelema nu daek ari kira-kira cager aya di imah mung tong jelema aya di imah cager tapi mung tong jelema mung aya cager tapi eueuh di imah tong jadi sakur jelema anu cager aya di imah bari daek nah urang alhamdulillah ieu penting ieu urang bisa hadir ka pangajian sabab nama nu tadi teh nu tilu perkara tadi cager aya di imah bari daek alhamdulillah pan teu sakur jelema di bere hidayah ku Allah jeung taufik nepi ka urang daek hadir ka pangajian pilihan urang teh nu hadir di dieu teh nu di imah pilihan keneh eta ge pilihan Allah anu sakira-kira manehanana hidayah geus aya ada geus datang atuh ka dirina masing-masingnya model ayeuna nu di Barumi oge sanes teu hoyong berangkat ka masjid kadang-kadang teu damang kadang-kadang teu aya di bumi kadang-kadang taufikna can ditibakeun ku Allah ka dirina eukeun we
ulah urang mah ulah naonnya, ulah tik-tikan, bahasa urang mah fanatik ya. Nya sabodo teuing itu da ajangna. Ngan ketika eta carita kudu dibejakeun nya wayahna kudu dibejakeun. Qulil haq walau kana muron, caritakeun hak sanajan eta teh pait. Maksud pait didinya teh sanajan eta teh teuas dikatarima ku jeleumana. Hanya bejakeun we eta mah ngan urang mah ulah disatukangeun keur forum sapertos kieu. Abi ge wantun nyarios pedah abi ayeuna mah kawasa forumna saolah-olahna nya lamun saluareun ti ieu mah ngomong kitu meureunna ditakol mah urang ge. Ya ieu mah kalaresan alhamdulillah tiasa silaturahmi mudah-mudahan sing panjang yuswa bari posisi abi oge lillahi ta'ala dongkap ka ieu patempatan nepi ka beh dituna mah urang sadayana kaasupkeun golongan jalma nu bersyukur kana nikmat ya Allah. Beh dituna pisan urang kaislaman urang hayang sampurna di payunan Allah Rabbul Alamin dan ternyata eta Islam teh ninganan hiji kanikmatan nu paling badak yang urang kudu bersyukur tah yen urang nyicingan dina agama Islam. Nu kadua wal Quran, Al-Quran eta nikmat nu badak ti Allah urang dinungsunan Al-Quran. Al-Quran teh jadi imam urang pandina eta ning aya wal Quran imami teh Quran teh imam urang. Ari imam berarti kudu dihareup kade ulah nyeun imam di tukang. Lamun nyeun imam di tukang mah salatan mayit, imam lain tukangan mayit. Kudu dihareup atuh ari imam mah berarti Al-Qur'an teh aya saluhureun urang. Hukum-hukum anu urang dipigawe teh kudu selalu make hukum Al-Qur'an. Ketika urang lain make hukum Al-Qur'an kasupkeun golongan jalma nu zalim. Nauzubillahi min dzalik. Quran adalah nikmat nu paling badak yang urang. Tak sok mimitian tina daek maca Quran, beh dituna nalungti kana hati Quran, beh dieuna ku urang eta Al-Qur'an jalankeun dina kahirupan sapopoe, insyaallah bakal sesuai naon rupa nu diparentahkeun ku Allah Rabbul Alamin jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu katiluna nikmat nu paling badag teh nu kahiji Islam, nu kadua Quran, nu katiluna wa Muhammadur Rasulullah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teh hiji kanikmatan nu paling badag jeung urang alhamdulillah jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tong boroning jelema pantar urang dalah ning nabi nu samame Kangjeng Nabi we panayan hayangan jadi umat Kangjeng Nabi. Mata urang untung gabina-bina lah aya dina umat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wayan bagi lana ayyakula kula yaumin jeung pantes ka aranjeun kabeh setiap poe teh kudu ngucapkeun raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani hukma wa imama. Saberes netepan 5 waktu usahakeun urang kudu ngucapkeun bahasa eta doa teh raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani hukma wa imama. Ridho abdi di pangeranan ku Gusti nu Maha Suci ku Allah teh wabil islami dina ridho abdi nyicingan dina agama Islam wabil qur'ani hukma wa imama ridho abdi di nabian ku Kangjeng Nabi Muhammad ridho abdi dibere Al-Qur'an anu jadi hukum abdi jeung jadi imam arti bahasa urang arti harfiahna mah sapertos kitu ta eta urang nu katiluna nikmat nu paling badag ti Allah teh nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah kamari sabulan katukang urang dilaksanakeun acara memperingati karena dilahirkeunna Kangjeng Nabi. Bagja jeung bahagia atuh jang urang piraku nabi teh jadi hiji kanikmatan paling badag jang urang ke urang teh disyukuri di antara syukuran teh kitu tah ngalaksanakeun pangajian, dicaritakeun riwayatna, dicaritakeun riwayatna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu ka keempat wal afiyah aya dafaul makari aya sok ngadenge afiyah teh naonnya urang ketika nyebutkeun sehat nih nya sehat wal afiyat mudah-mudahan urang sadayana sing sehat wal afiyat nyaho sehatna mah cager tapi wal afiyat teh naon ieu nanya kan dina hate mah ngan pedah urang teh gengsi da kahiji geus kolot anu kadua urang teh mineng ngadenge bahasa eta teh nyaho ge teh daek nanyakeun padahal bahasa afiyahna mah da sok we naon bahasa afiyahna ai sehatna mah apa cager ari apiahna
Aya dafaul makarih jeung ulama disebut afiyah teh katolak tina perkara anu teu dipikaresep. Model naon misalkan nya. Pokokna mah urang mah selalu katolak we tina perkara anu teu pikaresep urang. Andai kata urang teresep ka hiji jelema urang teu pernah pangiri jeung eta jelema. Dafaul makarih di antarana eta. Teresep teh lain ka jelemana da ka jelemana mah teu meunang. Tapi kana akhlak kalakuanana nu goreng, nu dilakukeun ku manehna nu pika ngakibatkeun urang teresep ka eta jelema gitu. Secara data mah teu meunang pan meureunana eta dadamelan Allah. Atur mun izin ka jelema sarua jeung izin ka Allah. Ai kana hakna mah kana akhlakna, akhlak gorengna teu pati resepna mah enggak. Teu nanaon urang ewa ka jelema kana akhlakna tapi lain kana dadamelan Allah na bentuk jelemana teu meunang. Tong boro ka jelema ka anjing we. Teu meunang. Model ibarat Firaun bogeun bapa tah pangna jadi Firaun teh dina hiji riwayatna syariatna bapana ijieun ka anjing. Kana datna aya anjing ngaliwat panonna opat ceuk bapana eta Firaun nu zaman Nabi Musa. Siam anjing teh goreng-goreng teuing gitu. Panon ge opat gitu. Anjing nyeri hatena ceuk eta anjing muga Gusti eta si jelema sing dibere hiji naon nya gitu teh. Hiji perkara anu mata kakibatkeun manehanana ngarumasakeun kana dosa manehanana ka abdi nya nepi ka dibere we budak eta Firaun jadi Firaun panedan ka bina-bina Firaun hiji raja nu ngaku pangeran tina asbab tangan ngewa ka anjing kana datna abdi makhluk Gusti eta jelema makhluk Gusti ceuk matakan urang ulah gitu lamun seug aya sato anu kira-kira goreng urang omongan kitu bisi diduakeun ku eta sato komo ka jelema batur misalkan socana sabelah tepati ningali pangapunten pilih aya kurang disebutan nah dasar entong gitu eta mah dat kecuali lamun kana akhlak jelema teh goreng tukang teu pararuguh lah tah urang amek ka eta jelema tapi kana kalakuanan mohon ya gitu tah lamun eta mah teu jadi masalah tapi lamun kana dat mah teu kenging. Afiyah teh dafaul makarih tegasna mah urang dibere kacageuran teh bari dibarengan jauh jeung perkara anu teu dipikaresep. Eta lah gampang nama. Jadi afiyah teh perkara anu teu dipikaresep. Jadi ku Allah ditolak tah tina perkara anu teu dipikaresep. Matakan urang mudah-mudahan dibarengan ku sehat teh jeung afiyahna. Sabab lamun ayeuna urang cager wungkul deukeut jeung pikaamekeun pan rieut kana sirahna teh. Jadi sehat teh dibarengan jeung afiah. Ta afiah teh a'dumuha, nikmat nu paling badag. Nu kalimana kagok ieu mah diatoskeun sateh hapunten bisi waktosna rada lami teh. Tapi henteu sih nu kamari ge 30 menit. Eta karek 28 menit. 2 menit teh aya waktos. Naon deui nu kalimana sabada afiah nu kaopat bieu nu kalimana teh satru. Satru teh satrul uyub ditutupanana kawirang urang ku Allah Rabbul Alamin eta termasuk nikmat badag. Ayeuna poe ieu urang detik ieu nu hadir di ieu patempatan urang abdi we mah tong batur abdi nganggo sampi nganggo koko nganggo kopiah sigana mah jelema bageun menurut pandangan urang tapi teu nya boting leuwih edan daripada urang dieu kusabab ditutupan aibna ku Allah Rabbul Alamin teu nya alus we. Tak urang oge lamun seurang dipandang ku batur jelema alus sanajan urang kahirupan goreng berarti satru ditutupan aib urang ku Allah Rabbul Alamin. Hiji kauntungan hiji nikmat nu badag atuh cilaka lamun urang ayeuna aib urang dibuka arek kumaha coba. Naudzubillah summa naudzubillah. Mata urang ngadoa ka Allah ulah pere yen urang hayang ditutupan aib urang ku Allah Rabbul Alamin. Atau ayeuna urang ge sok rajin lah lamun dinit kalembur batur bari posisi urang make samping moe kokoder batur suntangan leuheung barudak orang aki-aki nepi ka suntangan pan era banyak ya teh ibaratnya gitu dah berarti satrul uyub urang ditutupan ku Allah lain hartina urang soleh lain hartina urang bager lain hartina urang teu pernah migawe dosa tetapi dosa urang ditutupan ku Allah Rabbul Alamin matakan eta ditutupan aib ku Allah teh termasuk nikmat nu paling badag. Nu terakhir nu kagenepna nyaeta wal gina aninas beunghar di antara jelema intina bahasa lempeng nama urang teu ketergantungan ka manusia ala umuri dunia tina perkara dunia hiji kabeungharan jang urang nu dibikeun ku Allah antara jelema urang teu
boga rasa dina jero hate urang ketergantungan ka hiji jelema, teu boga ketergantungan kana hiji pagawean. Pan urang mah hirup teu tergantung ka batur, mun anak tergantung ka kolotna. Urang mah cenah bisa hirup teh da ku sabab kolot urang. Mere ka urang mal poe dahareun jajan jeung sajabana. Tak kudu leungit eta teh. Lamun teu leungit eta nyawayahna urang teu kabagian nikmat nu pangpadagna. Jang urang di mana dibere ku Allah kalebihan dina harta banda, dina ilmu jeung sajabana, ti antara jelema eta teh termasuk nikmat nu pangpadagna. Woi mah dina harta urang teh lebih daripada batur di antara jelema gitu nya, berarti urang geus teu ketergantungan pan hirup ka jelema gitu. Di mana terus kitu insyaallah eta urang termasuk golongan jelema nu meunang kanikmatan nu kacira badagna ti Allah Rabbul Alamin. Simpulna cariosan nu disampaikan ku abdi dina ieu kasempetan, nikmat nu paling badag menurut pandangan ulama, menurut pandangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah beh dituna ceuk Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aya genep rupa, nu kahiji Islam, nu kadua Quran, nu katilu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu kaofatna ditolakna tina perkara anu teu dipikaresep, afiyah teh anu kalimana satru ditutupan aib ku Allah Rabbul Alamin, nu kagenepna beunghar lah lempeng nama atuh kitu beunghar di antara jelema. Intina meureunna urang teh geus hirup plesot tina ketergantungan ka hiji jelema. Nah mudah-mudahan urang dipasihan ku Allah eta nikmat nu paling badag ti amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sakitu biasa kasangakeun atur nuhun tina sagala perhatosan, atur punten tina sagala rupi kalepatan. Oge hapunten waktosna rada wengi teuing teu dalapan kirang langkung, tapi mudah-mudahan sing jadi sabab ayeuna urang hasil ilmu manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum